Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi lim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ya'ula bainahuma ha'ilun. Halaman 30 genap. Selamat taufik. Wa alla ya'ula sareng syarat ka sabaraha ya. Kadua katilu kaopat. Sareng kaopat yen ulah ngahalangan. Bainahuma di antara imam jeung makmum. Naon ha'ilun anu ngahalangan. Yamna'u anu nyegaya si ha'il al istitraqo kana jalan tumrus atau kana ngaliwat al adiya al mururul adiya ngaliwat biasa. Al istitraqo kana jalan tumrus. Wa khamiswa wa ayyatawafaqa sareng kalimayen metukan naon nazmu salataihima. Nazmu salataihima runtuyan salat dua imam jeung makmum. Salatainya eta teh dua, salataini asalna naon tah? Nazmu salataini tasniahnya tuluy idopatkeun salataini kana hima buang ai syarat idopat cenah mudah pilih kudu sepi tina tarif jeung tanwin. Salataini lebah muannas lebah tasniyah nu dibuang teh nyaeta nun patasniyahan nu tungtung salataihima. Runtuyan salat dua imam jeung makmum tuang ke pasar batur manya. Urang sarua keur ka pasar ieu teh urang teh yeuh. Ka
ke pasar naon orang mah ya pasar akhiratnya. Pasar akhirat. Oh cenah itu mah pasar dunia lain. Lain kumaha niatan ya husnudon we sama orangnya. Da aing ngaran dunia teh semu cenah loba dunyana saya eta mah. Aya dongeng na cenah mung ka saya eta mah loba dunyana cenah loba dunya padahal loba duitna lain duit teh dunia teh nya. Lain duit tapi dunia teh segala sesuatu rek suka ek bung rek naon rek suka rek duka apa atas suka ataupun duka tidak dijadikan bahan untuk menuju akhirat itu dunia. Jadi atuh kieu aya jelema balangsak super balangsak SB ini super balangsak ini subhanallah muslimin SB super balangsak ke super balangsak teh terada ke masjid terada ke berjamaah omong-omongan lagi itu sempro baik terido naon tara sadar karena pepasten tara sadar karena pepasten teu narimakeun aya dia jelema wah loba duitna tapi eta duitna kabeh disalurkeun aja ngebantuan fakir miskin ja ngebantuan pondok pesantren keur ngebangun masjid ngebangun madrasah tempat-tempat peribadahan fakir miskin di naon disumbang anak-anak yatim jompo disumbang angot janda herang banyak lain tuh nya bener eta boga duit nate dipake naon tadi dipake sedekah dipake segala rup kalau isu kan di akhiratna anu loba dunia anu mana anu loba dunia anu mana eta tajama dua tadi eta anu tadi nu miskinnya super balangsak tapi tarada ka masjid tersadar kana takdir kayaknya teu sabar ngarasula sapopoena padahal mah super balangsak duit teu boga gelingan bae momo ke masjid nya kalau loba duniana eta nu loba dunya loba duitna bawa mobilna gua segala rupana tapi dipake naon dipake bekal jang akhirat saeutik nu kitu duniana kade urang siga pagawean akhirat tapi jadi dunia ulah anu ka pasar boting akhirat kene nu ka pasar daripada urang sing sieun teh maksudna naon tah omekeun paniatan perbaharui paniatan jaddidis safinata cenah fa inna bahra amikun perbaharuilah parahu anjeun kudu diperbaharui diperbaikan dialusan sing alus sing bener bisa aya nu tare bocor kuat di kumaha tambalan naon sabab fa inna bahra amikun sesungguhnya lautan itu adalah sangat jero jeronya amikun teh jeronya naon jero teh dangkal hah dangkal teh naon jero lah sangat jelas kitu deui ya sapina perbaharui sapina maksud sapina teh niat ai jadidin niata perbaharui niat terus diomekeun sabab jalan teh jauh anu kudu ditembus kurang lain ukur menembus lautan kemana-mana ya ke Kalimantan lah nggak bari eta mah tinggal numpak kapal tapi kemana orang ya ke Gusti Allah nya naon lalakonna ge lain ukur tak ukur ngalewatan nah gitu pulau ke pulau lautan muntas naon muntas lautan tapi kudu nyebrang kudu ngapung ngalewatan beberapa alam langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nya jauh
perjalanan teh naon tah jauh, perbarui niat. Ayeuna ieu dohirna ieu urang ieu ke pasarnya batur nempo ka pasar bieu nya alhamdulillahnya aya lewat nempo anu rek kepala lasar urang ge keur masar nya teh. Aya nu lewat bae nempo ka mana eta ka sawah urang ge keur erek naon keur macul gitu nya. Gitu. Tuh itu cenah si itu mah keur naon keur ngoprek HP nya. Aduh dikakalunya eta betot disukan mah atunya. Tadi itu berjamaahnya berjamaah tuh berjamaah tuh naon. Kakara datang tuli katongo disangka ti imam mah ke mana? Ke pengajian sing goreng di ditu katongonya. Aduh si Akang. Kade urang bisi kikituan. Nipu kolotnya, nipu diri pribadi. Wala yahula bainahum hailun yamna istitrak wala yatawafaquna musallataihima sareng yen kudu metukan naon musallataihima runtuyan salat imam jeung makmum. Tos syarat nomor ka ayeuna kaopat kamari nyaeta syarat katilu teh antara makmum jeung imam. Si makmum jeung si imam kudu kumpul di hiji masjid atawa lamun lain di hiji masjid kudu kumpul aya dina ukuran 300 siku antara makmum ka imam lowong antara makmum ka imam lowong nanya kudu aya dina ukuran 300 siku. Palhasil kamaican kaburu palhasil maka di kesimpulanana eta anal ahwal sabatun saestuna pirang-pirang tingkah ayat 7 tingkah 7 teh nama maksudna 7 keadaan situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan si kontol panjang situasi kondisi pandangan dan jangkauan dan sabatun fa awalul masjidi maka ari pirang-pirang tingkah masjid eta salah satu na tilu tingkah masjidna ayat tilu dianau karena sanyana kalakuan jeung tingkah eta imma ayyakuna hiji boh yen bukti itu imam jeung makmum eta fi masjidin di hiji masjid kahiji lamun masjid ya lamun make masjid kahiji imam makmum jeung imamna aya di hiji masjid berarti di jeronya dua nana. Kedua wal imamu fil masjid wa ma'mumu kharijuhu jadi dijadikeun dorob lain dan gitu. Kedua imamna di masjid atau makmumna di mana? Di luar, imamna di masjid, makmumna di luar. Katilu sabalikna, imamna di luar, makmumna di jero masjid. Tilu tah. Tilu masih dungkunya. Ayat tilu. Awalu beriyar batun, adi pirang-pirang tingkah salian anu teu make masjid aya 4. Di anau karena sanya kelakuan jeung tingkah Imma ayakuna eta boyen bukti itu imam jeung makmum fi fardhoin di sampalan teh lapangan imam jeung makmum aya di hiji lapangan au fi binain atau di hiji adegan atawa di hiji bangunan tapi lain naon lain masjidnya bangunan lain masjid gedenya model naon gor teh naon gedung olahraganya gedung olahraganya atau gedung serbaguna pergi naon segala pae nu kawinan sok silakan nya arek naon anu arek naon aya syuting atau arek rapat anu arek bolehnya pokona resepsi pengajian pek di dinya ini serbaguna namanya konsernya sok kadinya jadi cumpar campur eta namanya sakapeung bungaheun sakapeung aduh cenah aing dipake nu kieu ngai nama ye serbaguna
Cara naon bener kita nya segala rupa asup padinya pada sampah mah nya pada sampah. Wa awil imamu kadua fil fardhu wa makmum fi bina. Imam aya di lapangan, makmum aya di mana? Di bangunan. Aw bil aksi atawa ayat sabalikna kumaha? Makmum aya dina bangunan, imam aya di lapangan. Opat ya, mana opat teh? Hiji kumaha hiji makmum jeung imam aya di lapangan, dua-duana aya di mana? Di luar, lain bangunan tapi di lapangan. Kedua, makmum jeung imam aya di bangunan, jero bangunan tapi lain naon? Lain masjid. Katilu, makmumna aya di mana? Di lapang atau imamna aya di lapang, makmum aya di bangunan. Kaopat sabalikna, imamna aya di bangunan, makmumna aya di lapangan. Fainadil arba hukmuha wahidun, hukumana hiji. Tan opat bieu mah hukumanana teh hiji. Hukumanana hiji teh naon hukumanana hiji nyaeta ulah leuwih tina 300 siku. Jarak antara makmum jeung imam lowong nanya ai bersambung mah ai naon tah? Ai nyambung mah balas kuloba teh jemaahna di lapangan terus pinuh naon tah si naon teh? Si lapangan teh pinuh nepi ka mana jaya teh mah terus ka mana ka jalan raya jalan hidung pinuh ka tukang ka ditu nepi ka parapatan Cirahong Cisalam misalkan. Imamna di mana? Di jero masjid, makanya kadinya menang teh naon-naon. Naon-naon ieu anu kudu kurang tina 300 siku teh nyaeta jarak kosong. Jarak nu kosong antara makmum jeung imam, antara makmum jeung jajaran. Antara makmum jeung jajaran. Antara makmum jeung jajaran. Tadi di masjid mah teu kabatasi ku naon? Ku kurang tina 300 siku. Sanajan upluk aplak masjidna leuwih tina 300 siku, imamna di pangimaran, makmumna di mana? Di lawang pang tukangna ami bani luncat cenah. Eta sah asalnya kana pundah-pindahna imam. Lamun makmumna di mana? Imamna di masjid, makmumna di mana? Di luar, maka ngitungna eta mah antara naon? Makmum kana tungtung masjid. Imamna di luar, makmumna di masjid. Kumaha gambaran kitu nya? Berarti imamna teh mun di urang teh mah nya belum di si adonya. Di mana tah? Di tengah atau nya di tengah mah nya. Tengah di Mangkosim nya misalkeun. Imamna di makmumna di mana? Di masjid. Dihitung teh tina tungtung masjid kadinya teh kabineneng Mangkosim teh misalkeun aya naonna? Aya kurang tina 300 siku. Pek aya kurang asa nyaho kana pundak pindahna naon? Imamnya. Ngana mun leuwih teu gaji. Kaopateun ayeuna syarat nomor kaopat berjamaah teh alla yahula bainahuma hailun, ulah aya nu ngahalangan antara makmum jeung imam. Hail nu ngahalanganana hahalang nu matak nyegah kana istitrok. Istitrok teh nyaeta al-mururul adiyah, lewat anu biasa bi alam yakun lahu nahu wazbatin, sakira-kira tebukti lahu eta pikeun makmum naon nahu wazbatin saupamana luncat fahisyatin anu banget. Ngalewat biasa teh jadi teu kudu luncat. Ulah kehalangan ku hahalang anu kudu luncat antara makmum jeung naon jeung imam. Awin nuzul al-mu'tadata turun nu biasa hidakan ahaduma fis suthi, lamun salah sahijina aya di loteng, biangkan lalu min suthi mayutadul murul bil ilahi bila finahul muta'alliq minhu ilahi.
ulah kehalangan atuh sanajan di masjid kieu mah sanajan di masjid tapi masjidna misalkan aya kelengan teh make gembok make naon dikunci bakanya di pantuan dikunci anu rek lewat ka imam teh teu bisa lewat biasa teu bisa istitrok kehalangan teu kaci atawa kudu ngajleng atau kudu loncat teu kaci mana hasilna ya palhasil kesimpulan anak eta ingkana lamun aya si makmum jeung imam di masjid di hiji masjid lamun makmum jeung imam aya di hiji masjid fasyartu eta alla yakuna samma ma yamnaul istitrak ila imam syaratna lamun makmum jeung imam aya di hiji masjid alla yakuna tayanula aya sama eta di ditu sama eta teh naon sama teh dorobnya sama eta di ditu naon ma perkara yamnu anu itu al istitroko kana jalan tumrus ilal imami ka imam ingkana jeung sanajan bukti kalakuan jeung tingkah eta layang mungkin nuhu teu imkan kasih makmum atau sulut tapi ila imami ka imam illa bizwirodin kecuali kalawan nukangan wan itopin tegesna mungkur aistidbarin il kiblat tegesna nukangan kiblat tegesna nukangan kiblat tak kieu syarat lamun si imam jeung si makmumna aya di hiji naon di hiji masjid ulah nepi ka kahalangan si makmum arek menuju imam teh ulah kahalangan teu bisa jalan tumrus kayaknya jadi kudu bisa lempang biasa kudu bisa nata lempang biasa ulah nepi ka ngajleng luncat cara naon tuh misalkan kade berarti nya lamun naon ngaranna teh lamun kelirna make bor make naon tah make bor atau ditutupannya make panto misalkan pantona ditutupan tah anu di luar ya anu di luar misalnya ya dua anu di luarnya anu di luar pantona ditutupan dua nana pantona ditutupan dua mana eta kada boleh teu meunang kumaha lamun dibuka mah meunang asal aya jalan yang menuju ka mana ka imam meunang silahkan sanajan menuju ka imamna kudu nukangan kiblat nantina sanajan menuju ka imamna kudu nukangan kiblat model kumaha nyaeungnya eta teh deket bedug nya misalkeun panto anu manata Mang Abdul panto anu deket bedug teh di kumaha Mang Abdul ditutupan dikunci digembok nah nya Mang Abdul teh salatna di dinya berjamaah dan ka tempatna makmum di mana di jero eta bisa Mang Abdul ka mana jalan tumurus menuju imam bisa kudu ka mana heula kudu kawetan heula kanya kawetan heula berarti kudu kangan ka mana nukangan kiblat tasanajan menuju ka imamna kudu nukangan kiblat gambaran seperti itu silakan diperbolehkan ngan lamun digembok mah dua anak kalau bisa asup ke mana ka jero kayak teman tidak boleh nya teu boleh terus kumaha lamun wa in kana bi gori lamun aya makmum jeung imamna di eta tetep disalian di masjid lain di masjid jida maka ditambah ala dalika kana itu syarat ulah aya halang antara makmum jeung imam naon al qurbu syaratna teh kudu deketna kumaha wa huwa salasu mi'ati dzira'in takriban eta jarakna ulah nepi ka leuwih tina 300 siku teh kitu teh nya tuh jadi sanajan di jero masjid syaratkeun ulah aya hahalang anu bisa naon geunya ulah aya hahalang ngahalangan jalan tumurus makmum menuju imam atuh lamun kieu masjidna berloteng make naon ta make loteng heg eueuh tanggaan tuh coba masjidnya make loteng tapi eueuh tanggaan eta kumaha kaluhurna ngapung cenah ya ngapung
atau kumaha gugulantongan aku mahnya tanggaan ya mah ye tanggaan benernya naon ta tanggaan eta teu meunang kumaha menuju imam naik kudu ngajelang da teu kaji teh tadi kudu ngajelang mah teu meunangnya teu meunang kan ayeuna usupna masjid dua lantainya dua lantai tilu lantai atau bahkan leuwihnya tersyarat antara makmum jeung imam kudu aya jalan tumurus menuju imam ulah kehalangan eta ngana maek di mana eta mah asa aya jalan menuju naon menuju imam sanajan jalan menuju imam kudu naon kudu nukangan kiblat ya silakan menang menangan lamun eueuh tanggaan berarti kumaha tadi ngapungna ka mana jalan jalanan atau misalkan make taraja nya mah bro nya jadi si taraja na si tangan teh bisa dinaon bisa diudar bisa kunyah cenah bisa naon bisa yang turun sok ayeuna naik sageus naik kabeh tuluy diudar naonna tarajena jadi teu bisa turun di mana tah anu di luhur teu bisa turun ya teu beunangnya teu meunang ketika berjamaah keayaan seperti kitu eueuh tangga kehanap ajang turun menuju imam kada boleh teu meunangnya teu meunang terus kumaha anu model di mana tanu di payunan desa orangnya eta kan 2 tingkat anu tangan ka anak bisa kana bisa ka mana ka jalan aya liangan tengahna aya liangan tengahna teu apal teu nyaho mun aya liangan berarti bisa katempo naon katempo nu dihandap teh nu di luhur liangan jero masjid tengahan masjid sok aya liangan dua lantai mah geuningan kok masjid 2 lantai geuningan tengahna teh sok aya naon aya liangan ujang nempo pundah pindahanana imamnya atau aya tangan dilebat mah aya kudu keluar nya asa ulah digembok pantau namanya asa ulah ditutupan naonna ulah ditutupan pantona hege lamun kaluar heula berarti meuleunan eta jarakna ulah leuwih tina 300 siku 300 siku tah eta kitu ieu syarat berjamaah yang ngablunya balasku hayang sah berjamaah kudu melalui syarat ieu atuh urang masing aya hayangna heula berjamaahnya ablunya hadirkeun hayang berjamaah atuh hayangan heula nya tah naon tah hayangan hayangan berarti hayang bobohongan mane teh hayang berjamaah tuh hayang bener hayangna lah duka pokona hayang heula sepun hayang berjamaah urang aduh kabitanya tuh nyebut kabita teh atuh kakabitaan heula nya kabitanya yang berjamaah aduh sing nepi ka atuh boga minimal atuh kaditna teh bisa misalkeun tinggal berjamaah teh sing aya rasa naon rasa sedihnya ya sedih orangnya biasanya tah sesedihan heula atuh nya sanajan sedih lainnya nya sanajan teu sedihnya nya atuh sesedihan lah ketika naon da aduh tinggal berjamaah aduh sedih nya maneh nyaho pokona sedih sesedihan heula atuh dan bagus mah nya sedihnya aduh tinggalin bara berjamaah teu syarat ulah aya halangan antara makmum jeung imam kudu aya jalan terus menuju imam sanajan kudu nukangan kiblat atawa nyangigiran kiblat jalan lumpang menuju imam meunang teu naon-naon lamun di luar ulah leuwih tina 300 siku kalima wa khamiswa kalimana ayya tawafa qanat musallataihi maruntuyan salat susunan anu teh susunan salat 2 imam jeung makmum kudu tawafuk teh kudu metukan kudu akur
naskuhuma tegasna susunan salatna imam jeung makmum fil af'ali dzahirati dina pirang-pirang pagawean dzahir wa ini ikhtalafa ada dan sanajan beda-beda itu salat dua imam jeung makmum naonana ada dan bilanganna sanajan bilangan rakaatna nama beda angot beda naonna beda niatna teu naon-naon si itu mah salat fardhu ieu mah salat sunat teu naonna kadinya berjamaah Mang Abdul tinggalin gitu rek berjamaah salat maghrib tinggalin geus parat naonna salatna bubaran berjamaah nanya aya nukur salat naon salat sunat asnek berjamaah kanu ke salat sunat meunang teu naon soli fardhu maghribi ada amma mumali ta'ala Allahu akbar silakan tuh menang nu teu meunang teh nyaeta susunan salat dua imam jeung makmum teu akur teh dina pagawean nu contoh kaya salat fardhu ngamakmum kanu salat samagaha lamun salat samagahana dua rukuna nangtungna dua kali sarakaatna kan bedanya salat samagaha atau apakah samagaha bulan atau samagaha panon poe tiap rakaat teh make ruku dua kali Fatihah dua kali kitu kanya nya itu otomatis beda jeung salat fardhu biasa tah nu kitu mah ulah ngamakmumnya salat nu biasa ulah ngamakmum kanu salat samagaha angot kanu salat nyelatan mayit nya itu beda pisananya salat fardhu lohor misalkan ngamakmum kanu salat nyelatan mayit mah naonan rukuan we sujudannya nangtung terus teu meunang teu menang teh anapun nu akur mah rukuna sakali sarakaatna itidana sakali sarakaatna nya kitu sujudna dua kali sarakaatna teh sanajan beda rakaatna meunang sanajan beda niatna menang contoh beda rakaatna kumaha misalkeun Mang Abdul berjamaah lohor kasaha ka Mang Yana salat naon salat subuh nya salat subuh palolohor nyaeta salat subuhna jempingnya jemping teh tinggaleuh yan salat naon maneh salat subuh peda make spion segala hoyak kieu atau keur kunut nazilah lain kayak salat subuh lah beja-beja kabatunya teh salat subuh naon salat 4 rakaat ngamakmum kanu 2 rakaat kadinya meunang kudu milu 2 rakaat atawa kumaha nya ulah urang mah da naon 4 rakaat geus parat Mang Yana gitu tanya milu keur kunut biasanya keur kunut kieu teh kunutna Kiai Yana teh misalkeun kitu ke salat naon cenah abuya teh kieu geus parat ulug salam tuluy Mang Abdul mah 2 rakaat teh 2 rakaat ditulikeun salat sugan teh salat lohor teh nya tah salat lohor sanggeus parat buya cenah punten namanya teh tepan naon cenah 2 rakaat kunut sagala teu ngawartos kana sanesnya buya ka kantun tepan subuh tadi oh eta teu naon-naon ada sabalikna kumaha nu 2 rakaat ngamakmum kanu 4 rakaat kadinya meunang teu naon-naon jadi mah ieu tadi Mang Kang Abdul Latif salat lohor Mang Yana salat qada naon qada subuh di qada subuh ngamamu kanu naon kanu salat lohor teu naon-naon kadinya eta cenah rakaatna kan bedanya 2 rakaat we nu naon mah makmum nama 2 rakaat ketika naon ketika geus parat 2 rakaat ketika geus parat 2 rakaat ulah milu kanu 3 rakaatnya jadi geus parat 2 rakaat ya jadi mang sama imam nama belum naon tah tahiyat awal ari makmum tahiyat naon tahiyat tahir dan qada naon teh qada subuh teh geus bagian naon bagian nangtung kana rakaat katilu si makmum ulah milu naon ulah milu nangtung ulah pilihanana aya 2 imma naon muparaqah
wa imma ngadagoan. Nah niat muparakah ya, niat muparakah teh niat putus ti saha ti imam, abi putus jeung imam di hatenya aya putus imam tulikeun urang mah naon uluk salam atawa ngadagoan saha ngadagoan imam bari cinukul gitu tanya cinukul dina diuk tahiyat akhir gitu. Terus jadi sanajan beda rakaat meunang ngamamum anggot beda niatnya meunang ngamamum asa ulah beda teh dina naonna dina dina pagawean dohirna cara naon tadi teh ngamamum kanu salat samaga atau ngamamum kanu salat nyolatan mayit sanajan tun salat nyolatan mayitna sanggeus takbir kaopat sanggeus takbir kaopat kan aya takbir kaopat moal naon deui mang moal aya pagawean deui misalkeun nu salat nyolatan mayit teh geus takbir kaopat bagian nu sama tinya Allahu akbar Allahumma wala tuhrimna ajrahum wala tuftina ba'dahunya tinggal ngadaguan uluk salam aek ngamamum salat lohor kanu naon kanu nyolatan mayit teu meunang ternyata teu meunang. Terus nah gitu deui niat beda niat salat imam salat lohor imam salat asar teu naon aya durunya imam salat sunat imam salat fardu imam salat ada imam salat qada meunang teu naon-naon. Imam salat anu lila imam salat anu pendek kenaon anu lila qasirah wa tawila bi wa fi tawilatin bi qasiratin salat anu lila model salat tasbih manya kanu pondok pek teu naon eta nomor kalima tinggal nomor kagenep wala yatakhalafa fi sunnatin tafhusul mukhalafatu fiha wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbi infa'na rabbi alimna alladhi yanfa'u rabbi faqihna wa faqih lanafti dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alim antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amanah.